Sampurasun, wilujeng enjing sadayana. Dinten ieu urang bade diajar ngeunaan hirup rukun jeung sasama anu agamana beda. Di Indonesia aya genep agama anu diakui ku pamarentah, nyaeta agama Islam atawa sok disebut oge Muslim, agama Katolik atawa sok disebut oge Kristen Katolik, agama Kristen atawa sok disebut oge Kristen Protestan, agama Hindu, agama Buddha, jeung agama Konghucu. Tah, genep agama anu tadi teh ngagaduhan tempat ibadah anu beda-beda. Jalma anu agamana Islam, tempat ibadahna nyaeta di masjid atawa masjid. Jalma anu agamana Kristen Katolik, tempat ibadahna nyaeta di gereja katedral. Jalma anu agama Kristen Protestan, tempat ibadahna nyaeta di gereja. Jalma anu agamana Hindu, tempat ibadahna di pura. Jalma anu agamana Buddha, tempat ibadahna di wihara. Jalma anu agamana Konghucu, tempat ibadahna di kelenteng. Sanajan di Indonesia agamana beda-beda, tapi orang kudu tetep hirup rukun jeung silih hargaan. Tah ayeuna mah prak tuliskeun ku hidep, nami kitab suci jeung nami hari raya keagamaan ti genep agama anu aya di Indonesia. Mung sakitu pangajaran dina dinten ieu. Patepang deui dina pangajaran anu salajengna. Wilujeng diajar, hatur nuhun, Gusti Yesus ngaberkahan.